Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 hijina. Kitu kayaan di Gunung Gombong Guha Guntur, khususna Nini Jalumpit anu keukeuh pat keukeuh boga karep hayang ngabinasakeun anak katurunan Aki Ruminta nepi ka nginjem leungeun batur sabab rumasa meureunan dirina mah teu mampu pikeun ngalakukeunana. Sedengkeun Aki Ruminta anu keur diobrolkeunana mah harita teh keur ngobrol jeung Julpikar katut Ambu Ruminta jeung si Malaka Bodas. Aduy aya harita teh maturan. Julpikar kadengi anu keur cumarita. Biadabnya si Jalumpit teh, Abah, biadab oge jalma anu geus ngabalukarkeun jejuminten ajaling pati. Ngan untung BMI ayeuna saur Abah salamet. Sok sanajan can pasti jeung di mana BMI teh ayeuna atuh Abah. Tapi handeulna teh nasaha jalma anu geus ngabinasa jejuminten. Isuk pageto eta jalma rek dipaluruh nepi ka panggih kanyahoan ngaranna Bah. Tenang Jalu, engke oge bakal kapanggih eta jalma teh sarta bakal narima akibat tina kalakuanana. Tapi eta jalma kudu paragat nyawana ku abdi Abah. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati Bah. Jalu dendam anu mata kerugi sarta manjangkeun Raja Wisuna Jalu. Cukup saksian be engke akibatna eta jalma tina hasil kalakuanana. Malah ayeuna urang kudu ningkatkeun deui kawaspadaan angguran mah. Sabab Abah ngarasa dina waktu anu moal lila deui oge bakal aya anu datang ka ieu tempat. Sabab masih panasaran ka Abah hayang ngalajiwa Abah. Nasaha Abah anu bakal ngajorag ka dieu teh si Jalumpit sanes Bah? Ari cek geteran batin Abah mah nya si Jalumpit anu bakal datang ka dieu teh. Atuh lamun kitu mah oray nyampeurkeun paneunggel Bah. Didagoan si Abah ku abdi mah Bah. Tapi tetep urang kudu ningkatkeun kawaspadaan. Anu utama nama kasalametan indung hidup Jalu. Muhun Abah, ngeunaan Ambu mah dijagana ku Kang Aduy bae sareng rai-raina. Kumaha Kang Aduy siap ngemban pancen ti abdi Kang? Nyatang tos akang mah tos siap disanggal nai. Malihan hoyong ngiring maju ngurung musuh. Tapi naon hartosna da pugu akang mah sanes pitaningeunana ieu. Cukup we ku perhatian wungkul oge Kang. Engke anu nyang hareupan musuh mah abdi jeung Abah katut Nyi Malaka Bodas. Mohon siap ai desokeun pisan ieu. Tapi da Ambu oge hayang milu deui tarung ngalawan musuh-musuh durjana. Pokona mah kudu diperenan. Ambu Ruminta milu nembrong harita teh. Ulah Ambu mah cekap abdi be sareng Abah sareng katut Malaka Bodas anu mayunan musuh mah Ambu sanes nyapelekeun ka Ambu. Tapi Ambu teh tos sepuh abdi anu tanggal waler sagala rupin Ambu. Nyaheug atuh Jalu ku Ambu didoakeun sing bisa ngungkulan eta kajahatan pang-pang nama si Jalumpit anu salah ieu sok nyulikan budak dijadikeun murid sacara paksa. Mun geus teu dipake deui sok diperenan nyawana tah si Jalumpit teh. Tah eta kulantaran abdi panasaran teh Ambu
hoyong ngeureunkeun tindak laku kajahatan si Nini Jalumpit anu sok nyulikan budak sarta tos merdaya BMI. Untung masih kene salamet nya oge teu acan kapaluruh laratanana ambu. Ayeuna mah saran ti abdi pami siang ulah kosong teuing ieu bumi. Kada aya salah sahijina anu jaga. Mun wengi kapaksa ulah peureum teuing. Bilih Nini Jalumpit sumping ka dieu teu kanyahoa. Saran ti Nyai ku akang katampi pisan. Sarta memang kudu kitu. Urang kudu tetep waspada bisi aya mau ngamuk gajah metah. Leres teu Abah? Bener pisan, bener eta teh Jalu. Sabab mun teu kitu urang bisa balang. Kadituna cilaka ku katoledaran diri sorangan. Tapi abana kumaha mun bareng jeung anak urang kadieuna? Saha anu bakal ngungkulanana? Sarta nepi ka ulah aya nu cilaka deui. Anu nyanghareupan anak urang nyata ya deui iwal ti Nyi Malaka bodas ambu. Pikeun dilumpuhkeun terus pikeun disadarkeun sina babalik pikir. Sedengkeun si Jalumpit mah beureunan bagian Abah atawa si Jalu. Nya ari kitu mah ngiluan we kami mah kumaha dena Abah. Nyamuk ya we urang dipaparinan kaunggulan dina mangsana engke nyanghareupan musuh. Kitu kayaan di imahna Aki Ruminta anu saeutik gedena nyao bakal aya pihak musuh anu datang. Jeung rea deui obrolan-obrolan anu lumangsung di eta patempatan. Ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat anu karak kacaritakeun dina ieu lalakon. Sebut bae Cadas Ngampar. Di eta tempat tembong aya saurang jalma keur diuk sila luhur batu nemprak. Bangun aya maksud. Jeung saha atuh eta jalma teh? Horeng eta jalma teh si Karijut panon hiji geuningan pamiarsa. Satu tas patelak tea jeung Nini Jalumpit sarta kapiuhan di jalan. Tur nalika sadar tina kapiuhanana langsung indit nuju ka batu Cadas Ngampar. Brai, si Karijut panon hiji beunta. Nalika dihareupeunana katingali lalaki kolot cetuk wis sila hareupeunana. Ki Guru Dharma. Ceuk si Karijut panon hiji bade rengkuh ka eta laki kolot jiga nama guruna anu katelah Ki Dharma. Aya naon maneh Karijut bet ngambah kula sagarupa deuleu Karijut. Kuring keur bingung ieu teh Ki Guru. Sabab musuh anu ngaran si Jalumpit tetelah hebat elmuna Ki Guru. Pangartina aya di saluhureun kuring beda salapis ipis Ki Guru. Piraku murid Ki Dharma eleh kuno kitu ngerakeun dewek si laing mah deuleu euy. Rumasa kuring memang teter ku eta mangkluk Ki Guru. Kudu kumaha atuh pipetaeun kuring kareupna. Carana mah si laing kudu nambahan deui ilmu euy. Sabab dewek masih keneh boga ilmu simpenan anu pamungkas anu can kungsi diturunkeun ka ilaing deuleu Karijut. Ta geuning ilmu naon deui anu can diturunkeun ka kuring teh Ki Guru? Ilmu anu can diturunkeun ka si laing teh nyaeta ilmu osnembahan raga euy. Oh, ilmu panembahan meureun Ki Guru, panembahan raga. Nya, panembahan raga. Cikan-cikan kumaha eta ciri-cirina mun jelema nyangking ilmu eta Ki Guru? Si laing hayang nyao kana ciri-ciri jalma anu nyangking panembahan raga. Ya, ku dewek ayeuna urang tingalikeun nya kumaha hebatna eta ilmu.
Ki Darma alias Ki Jambrong tembong nyidakepkeun leungeunna luhureun dada. Bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampe sarta kajadian saterusna. Awak Ki Darma alias Ki Jambrong jadi ngipisan bari ngalangkang. Tenjokeun ku si laing karejut panon hiji, kumaha kayan dewek ayeuna deuleuh. Awak Ki Guru jadi ipis bari ngalangkang geuning Ki. Hebat eta ilmu teh Ki Guru, aheng. Tah, eta ilmu mangrupakeun ilmu pamungkas anu bakal diturunkeun ka si laing deuleuh karejut. Kumaha na siap Andika pikeun narima eta ilmu? Nya tangtu siap atuh Ki Guru, piraku henteu mah. Ngan meureunan butuh waktu anu lila pikeun ngayakinkeun eta ilmu teh Ki Guru. Teu kudu lila-lila teuing deuleuh. Ku waktu peuting ieu oge si laing bakal langsung bisa nyangking eta ilmu anu gunana pikeun ngaperdaya musuh. Hade atuh upami kitu mah Ki Guru. Sok atuh geura wariskeun eta ilmu teh Ki Guru. Geus teu sabar ye hayang geura ngawasa eta ilmu. Sok urang mimitian nyirepkeun ye ilmu ka si laing karejut. Ka dieu deukeutan ka dewek deuleuh. Si karejut panon hiji diukna ngiser ngadeuketan ka Ki Darma alias Ki Jambrong. Antalkeun dua dampal leungeun nyane kana dampal leungeun dewek deuleuh karejut. Siap Ki, Ki lain Ki. Kitu. Terus atur napas ilaing. Tahan salila dewek can nitah eureun mah tong waka eureun deuleuh. Siap Ki Guru, siap. Saterusna dua dampal leungeun masing-masing harita patarema. Karasa ku si karejut panon hiji aya geteran hawa kakuatan tina dampal leungeun Ki Jambrong alias Ki Darma. Eta kakuatan teh terus nyaliara kana leungeun jeung badanna. Urat-urat karasa renyem sing sireumeun, getihna asa nerehan surser dina sakujur badanna. Kadang awakna si karejut panon hiji asa ngariut meotan, kadang asa ngambang teu karasa deui keur silah. Ari kitu teh mah teu aneh. Sabab pangaruh tina ilmu panembahan raga anu keur disilapkeun kana raga si karejut panon hiji memang kitu perbawanana. Saparapat jam meureunan kituna teh. Cukup karejut, cukup. Ceuk Ki Jambrong sanggeus yakin geus nyirepkeun ilmuna kanu jadi muridna. Tere geuningan Ki Gurunya. Sugan teh bakal sapeting jeput paantar leungeun jeung Ki Guru teh. Nya tere deuleuh. Ceuk dewek oge kumaha gampang ngawariskeun ilmu ieu mah. Jadi eta ilmu teh teu khusus dilatih, tapi ditransfer ngaliwatan tenaga batin bisa deuleuh karejut. Hebat, bener-bener hebat Ki Guru. Bisa transferkeun ilmu sagarupa ieu mah geuning Ki Guru. Tapi mun geus dibere ilmu pamungkas ku dewek, ayeuna si laing rek kumaha pipetaeun satuluyna deuleuh. Ngan inget dewek mah ngan ukur bisa mere bantuan cukup ku mere ilmu wungkul deuleuh karejut. Ari geus dibere ilmu mah ku Ki Guru, kuring arek lun tadi we Ki Guru. Awak ge geus karasa leuwih seger jeung kuat ayeuna mah Ki. Si jalumpit arek diteang deui ku kuring. Sabab ditungguan oge bieung datang bieung moal eta mangkluk teh Ki. Leuwih hade mending kitu susul eta mangkluk teh teang ka tempatna. Moal bener di dagoan oge moal datang deuleuh. Bener Ki Guru. Ayeuna kuring rek pamit we, sejamiang rek neangan si jalumpit Ki. Jubral
geramiang sing hasil pamaksudan teh euy Karijut. Marengan waktu anu terus lumaku, si Karijut panon hiji terus init deui ninggalkeun eta cadas pangeran. Maksud arek ngajorag ka tempatna nini Jalumpit. Tapi kusabab jarakna anu dituju teh memang cukup jauh. Matak sanggeus datang wanci berang teh si Karijut panon hiji masih keneh di perjalanan. Sedangkeun di tempatna nini Jalumpit, kadenge harita opat jalma keur ngarobrol. Nini Jalumpit anu kadenge keur biantara. Mun nya dina poe ieu bakal aya jalma datang teu diundang. Saha eta teh jalmana Nini Dempul? Kula can bisa mastikeun Jalumpit. Can apal saha-sahana jalma anu bakal datang teh. Kula ngan ukurek mere papagon kabeh sing waspada. Mulain nini anu nyaritana. Kuring tangtu moal percaya kitu wae. Sebab kuring sorangan teu bisa ngarasakeun mun poe ieu bener bakal aya jalma anu bakal datang ka dieu. Tapi bisi teh yakin mah kana caritaan kula bisa didagoan ku murid maneh duaan ti belah wetan watesna ieu wewengkon papageun kadatanganana sarta engke kula jeung nini nyusul ti kaanggangan. Hade cug atuh Gopur neneh ini kawates euy papageun jalma nu bakal datang teh. Kula percaya kana carita Nini Dempul engke ku kula duaan disusul jung papageun. Mangga Nini Guru mangga. Mangga Nini Guru abdi duaan saja angkat. Teu loba carita Gopur jeung Neneh sarimana terus we arieun di kawates Gunung Gombong. Ngan Gopur meureunnan jigana teh masih kene cangcaya. Nalika nepi ka tempat wates kadenge nanya ka Neneh lalaunan. Lain, ari Neneh percaya kana carita Nini Dempul. Nah, Gopur bet nanya gitu. Nah, Gopur kurang percaya kana carita Nini Dempul. Memang kuring teh kurang percaya karena carita Nini Dempul teh Neneh. Sakaingat sabab sapanjang urang aya di dieu apan nyawa sorangan. Can aya jalma nu wani ngambah ka ieu patempatan. Iwalti Nini Dempul sorangan anu sanggup ngambah ka ieu tempat teh. Pamikiran Gopur teu salah. Malah jawaban kuring oge sarua. Kurang percaya kana carita Nini Dempul teh. Atuh ari sarua kurang percaya mah naon gunana urang aya di dieu Neneh? Nyanya, tapi taya salahna. Mun ku urang buktikeun heula caritan eta jalma. Ku urang tungguan samemeh panon poe ngalingsir mulot. Oh nya kitu teu naon atuh. Kumaha Neneh we ari kuring mah bisi kesal saterina mah Neneh. Tenang Gopur. Piraku anjeun arek kesel onaman mah cicing di dieu jeung kuring sing tenang. Hehe. Apanan urang mah taya hubunganna naon atuh Neneh? Tapi jujur sanggeus pugu eueuh cejumintan di dieu. Abdi jadi nambahan kesempetan jeung anjeun Gopur. Kuring teh cinta ka anjeun. Hehe. Nyaan eta teh Neneh? Anjeun cinta ka kuring? Nya atuh. Taya gunana kuring ngomong kieu ngabohong. Meakeun waktu teu pugu. Tapi mun nya Neneh cinta ka kuring, sok atuh buktikeun. Cara ngabuktikeunana kumaha Gopur? Kuring teu ngarti. Nya babari atuh cara ngabuktikeunana mah Neneh. Ka dieu geura sing deukeut. Urang hijikeun getaran renghapan napas urang dina getaran asmara. Ya ka dieu sing deukeut. Gopur jeung Neneh teu sadar nalika duanana ngadon silih rangkul
bari dua renghapan napas ngahiji dina geteran hate anu dibumbuan ku rasa katresna. Eta dua jalma anu tadina dipapancenan pikeun nungguan bisi bener anu datang ngadon kamalinaan meh we poho kana kaayaan. Neneh, kuring oge sabenerna mah cinta ka anjeun teh. Kuring bagja anjeun miheulaan ngedalkeun rasa. Cek Gopur bari pageuh ngarangkulkan awak neneh. Neneh sarimana imut ngagelenyuk. Ngan samemeh dirina nyarita ngadadak aya sora lalaki anu seuri, sorana mungguh ngandung geteran tanaga lapisan anu hebat. Dina kayaan kitu eleuh waktosna kabujeng seep visia. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.